Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng Kang Hamdan dina ieu channel. Sim kuring bade neraskeun hanca carita Katunda carios nyambung judulna Kasarung Kaliang Maung. Carios ieu karangan sim kuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana dimana bae ayana anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula channelna supados channelna leuwih majeng sareng deui sim kuringna dina ngacaprukna leuwih gacor deui nya. Kade tong hilap ieu mah channel ngadongeng ngacapruk sesuai nami channelna dongeng ngacapruk atau napi ngacaprak. Tapi mudah-mudahan sanajan caritana ngacaprak ngaler ngidul naon bae dicaritakeun sing tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangganya wargi cuang kawitanan. Sapanjang jalan Kuswara atanapi si Ucil sareng Lisnawati ngaroblol uplek beuki deudeuh beuki geget bae kulantaran ayeuna mah geus lain ngan saukur babaturan deui tapi sapasang insan anu saling mika cinta mika deudeuh kitu dina kaayaan harita. Teu lila oge sanajan parjalanana kacida lumayan jauhna nepi oge kahareupeun imah Juragan Dirman. Harita si Ucil teh gawat turun miheulaan sanggeus ngeureunkeun mobil muka pantoker Lisnawati. Yap keluar nyai tos dugi geuningan akang hoyong enggal tepang wano secara langsung sareng sepuh nyai teu nanaon kan saupamina ayeuna akang hoyong enggal patepang sareng sepuh nyai. Cek si Ucil bari neuteup Lisnawati anu ngagelenyu imut. Atuh puguh angkang abdi oge hoyong kitu supados urang teh gaduh hubungan teh merenan moal hariwang ari sepuh abdi sareng sepuh akang parantos terang mah abdi oge hoyong dikenalkeun ku akang ka sepuh salira upami tos pada kenal mah merenan urang teh tenang sanes kitu Kang. Tembal Widiawati bari nembakeun imut anu pinuh ku kareueut. Atuh seblak dua hate teh ngageter sarua ngarasakeun getaran katresna anu beuki kuat bae. Atuh puguh nyai nya kitu akang oge pasti bakal ngenalkeun nyai ka sepuh akang nya sok atuh ayu akang matos panasaran hoyong terang sepuh nyai. Cek si Ucil bari neuteup wanoja geulis anu keur neuteup ka dirina. Muhun akang muhun abdi oge hoyong enggal ngenalkeun akang ka sepuh abdi. Hayu atuh mudah-mudahan ibu sareng bapak abdi aya di bumi. Pokna teh bari terus-terusan nembakeun imut anu matak ngageterkeun hate si Ucil. Muhun aduh gelis aduh meni surser kieu akang mah aduh nah kenging saupamina akang hoyong encun. Cek si Ucil ngaheureuyan tapi heureuy oge nyaan kulantaran eta teh salah sahiji bumbuna katresna atanapi asmara gitu. Atuh akang kenging di dieu isin kumaha upami ibu sareng bapak abdi ningali meureunan abdi teh bakal diambok teh kenging ke bae di mana bae engke kan engkang biasa nyandak abdi amengan saupami parantos kenging izin ti
bapak sareng ibu abdi mah upami di manging kikituan isin bisi arambek ke sepuh abdi ning nakal cek Wisnawati bari imut gelenyu teu dilao ge maranehna geus nepi ka ruangan tamu gek si Ucil teh diuk dina sofa saenggeus dititah diuk ku Lisnawati. Antosan sakedapna Akang abdi bade nepangan bapak sareng ibu heula sakedapna teuios teu nanaon nya Kang sawios upami ku abdi kantun heula cek Lisnawati ngomongna teh rada hararese kulantaran pinuh kurasa anu matak hese ngaleukitkeun ge ngalingitkeun ku sabab ngan saukur dua insan anu ngarasakeun kumaha rasana hate maranehna dina waktu harita. Mohon mangga Nyai tapi teu kenging ngelami atuh Akang teh berenang ke karatan di katunkeun ku Nyai lami mah teu kenging kitu nya Nyai wayahna entos nepangan sepuh Nyai mah enggal geula tepangan Akang teu hoyong nyaliras di dieu sorangan sieun bilih aya nu ngarawu ke kumaha geura berenang Akang teh bingung leuheung mun ngarawuna geulis kawas Nyai kan berenang esoy esoy cek aduh si Ucil aduh Gusti cek si Ucil bari seri atuh Widyawati oge harita seri leutik ih Akang gitu bae nakal-nakal teh nya kitu isin nya kitu nya upami di bumi mah teu kikituan nyariosna isin terserah Akang ke upami Akang nyandak abdi ka mana terserah Akang nu penting mah janji teu kenging nyari abdi pokona manaon bae anu dipikahoyong ku Akang pasti dipasi ku abdi cek Widyawati bari nembakeun imutna anu matak tibelat geus kitu mah Lisnawati teh indit ninggalkeun si Ucil sorangan di rohangan bari pinuh ku kabungah kulantaran kahayangna ayeuna mah geus nyata Lisnawati kapemilik ku dirina. Ari Lisnawati mah tuluy bae nyamperkeun ka rohangan tengah kasampak di rohangan tengah teh indung bapana keur ngobrol biasa keur ngobrolkeun masalah kaambekna ka Mang Omon. ih kabeneran ibu sareng bapak aya di bumi abdi teh ieu teh sareng ieun itu harita Lisnawati ngomongna teh kebat sorana kacekat dina tikoro kawasna mah era being kumaha ci aya naon Lisnawati ngomong teh balebab-belebab kitu bener aya naon geuningan teu tiasa sari kawas anu pinuku ka era kitu aya naon heueuh bapak oge ngadenge tadi suara mobil saha eta teh kabogoh lamun kabogoh atuh sok belebab-belebab kitu ngomong bae kabogoh kajen teuing asal sababat satanding jeung urang ulah pada bae dengan kabogoh teh da maneh teh geulis salian ti geulis lusina teh sararea oge nyaho anakna Juragan Dirman anu beunghar jadi lamun boga kabogoh kudu calon salaki kudu anu bener kudu sababat satanding jeung urang cek Juragan Dirman langsung ngomong gitu atuh Widyawati teh rada kesel ngan teu wani nyawad caritaan kolotna mohon
Bapak emak abdi oge terang sareng deui. Alhamdulillah kalarasan abdi teh ngagaduhan mohon eta kabogoh, tapi kumahanya sesuai merenan sareng kahoyong bapak sareng ibu mah ayeuna nuju ngantosan di ruang tamu. Ayeuna ku abdi bade dikenalkeun, hayu atuh bapak ibu. Cek Lisnawati akhirna mah anggeus oge nyaritana teh sanajan rada ngageter sorana jeung deui balabab-balebeb kulantaran kakaramunggaran mawa lalaki ka imahna jeung deui hayang langsung dikenalkeun ka indung bapana. Nya hayu atuh urang tepungan tapi kadenya lain jalma biasa kan, awas bae lamun lalaki anu dibawa ku nyai ka imah teu sababad satanding jeung urang, ku bapak mah pasti diusir lain kitu ibu. Cek Juragan Dirman teu heulem-heulem langsung nyarita kitu bari ngaleret ka Ibu Roti. Atuh puguh pasti kitu bapak, ibu oge teu hayang boga minantu atau calon minantu jalma kere mah kudu sarua jeung urang kaayaan hirupna, kolotna kudu beunghar. Awas bae Lisna lamun samarangan ngenalkeun lalaki teu pugah puguh mah teu hayang. Mama ibu mah teu hayang, pokona mah awas bae nya. Ceuk Ibu Roti bari nutup Lisnawati. Mohon bapak ibu teu hariwang pamaget anu dicanda ku abdi ka bumi teh sanes sambarangan, salian ti abdi mika cinta mika deudeuh ka anjeunna. Tapi abdi oge teu sambarangan kulantaran abdi terang kahoyong bapak sareng ibu jantena. Abdi oge wantun nyanda kumargi. Abdi yakin ibu sareng bapak bakal satuju saupami parantos kenal Kakang Kuswara, namina teh Kang Kuswara. Ibu bapak Cek Widyawati nyarita kitu sanajan ari hate leutikna mah teu panuju kana caritaan indung bapana ngan manehna teu wani lamun ngabantah kahayang maranehna. Geus kitu mah tiluanana lalempang muruk karohangan tamu. Barang nepi karohangan tamu kasaprak si Ucil masih kene diuk. Si Ucil teh langsung nangtung ngahormat nu boga imah. Hapunten bapak ibu abdi ayeuna teh ngahaja ngiring sareng Lisna hoyong terang atanapi hoyong kenal bapak sareng ibu. Harita si Ucil langsung nyarita kitu bari seri letik netep indung bapak Lisnawati. Harita indung bapak Lisnawati teh acan nyarita masih keneh nangtung nutup sakujur badana. Si Ucil kawas keur merhatikeun kaayaan tangtungan jeung sagala rupana. Ret matana teh kapalebah panto anu muka ka tembong kumaranehna mobil sedan herang kacida alusna geus kabayang kumanehna hargana sakumaha atuh. Duanana muni sareuri langsung ngabagiakeun si Ucil ku cara marah mai, padahal malamun katembongna si Ucil lain jalma beunghar mah geus pasti kumaranehna bakal diusir. Aduh Ujang, aduh muni kasep kieu, aduh teu nanaon Ujang, teu nanaon nya, teu nanaon Ujang, teu nanaon. Aduh ibu sareng bapak mah kacida bagjana bisa wawuh sareng Ujang. Nah leres Ujang teh bogoh ke anak kami. Harita
indung bapak Lisnawati langsung nyarita gitu komodei ibu roti amah tok mall langsung ngomong gitu. Atuh si Ucil teh mendicolohok teu nyangka manehna bakal ditanya kawas gitu ku ibu roti ujang teh urang mana jeung deui buka kolot harta kekayaan kawas kumaha bapak hayang nyaho katembong nama ujang teh tangtungan nama lain tangtungan jalma biasa cek Juragan Dirman nyarita gitu. Si Ucil can ngomong nanaon oge karena pananya maranehna geus wani ngomong gitu. Atuh si Ucil teh ngahulang nah hatena ngagerentes. Aduh kok kolot Lisnawati nyarita gitu naon maksudna. Waktosna kabujeng CF-nya wargi Sunda sadayana hapunten cag urang Tunda dugi ka dieu heula kumahanya keayaan si Ucil sanggeus panggih jeung indung bapana Lisnawati jeung deui canaon-canaon geus wani nanya kitu ka dirina. Cag urang tinggalkeun dugi ka dieu insyaallah kapayuna urang teraskeun deui. Sapu nyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.